Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwubuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna rugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja kasiluman. Ayeuna kantun bagian anuka 8 welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ngin hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngaranna nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja kasiluman bagian anuka 8 welasna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Ai asa pernah papanggih aing teh jeung eta jalma. Tapi keke di mananya? Oh, moal salah deui ieu. Ieu jalma teh anu poe mangkukna perwis pasangrok jeung aing di pasar Cipaganti teh ya. Hayang nyaho rek dituturkeun sia ku aing mah. Kitu galecokna hate Jang Ardan barijung cengkat tina tempat diukna. Nu saterusna mah sanggeus mayar kopi manehna langsung ngahirupan mobil Rubicona laju nuturkeun si Kosim nu nyemprung dina motor RE King-na. Laju si Kosim jeung RE King-na luak leok nempuh jalan ti Cimareme nu nanjak mudun. Sakapeung katempo nikung miring jiga pembalap keur adu kebut. Sanggeus tepi ka pelebah simpangan, motorna mengkol ke arah Cikalong Kidul. Sedengkeun Jang Ardan ngakerendeng deui sorangan. Geuning nyimpangna mah ka Cikalong Kidulkeun. Cikana rek ka mana cenah eta jalma? Asa beuki panasaran aing mah. Mata Jang Ardan henteu lesot manco terus kasih Kosim tina jero mobilna. Nah atuh nalika si Kosim nepi deui ka simpang 3 antara Cimareme Cikalong Kidul jeung Cipaganti. Jentre pisan si Kosim mengkolkeun motorna ka Cikalong Kidul ke arah Pul Elep. Nah haning kapul elep aing mengkolna teh. Nah saha cenah eta jalma teh. Ceuk Jang Ardan
bari rikat ngabantingkeun setir ka kenca, terus asup ka jalan leutik ngahajak motong jalan sangkan teu katohian. Di palebah pos Pul Elep, Jang Ardan nguliwed bari merhatikeun si Kosim sakalian ngaharewos ka satpamna. Kang, adik. Wayana ya, wayana. Perhatikeun jalma itu tuh, jalma nu karek datang tina motor ereking itu tuh. Kade, mun katempo nyurigakeun galagatna, gancang laporan ka abinya, Kang. Oh, mangga bos, siap mangga bos. Siap. Tembal si satpam giat naker. Sedengkeun pikeun si Kosim sanggeus turun tina motorna, katenjo manehna ngaluarkeun HP tina sakuna. Nu satuluyna ngendek samenit ka hareup si Kosim nelepon. Aman euy, geura siapkeun we peralatanana ngan kade nunda mobilna kudu ditungtung garasi beh kaler. Soalna di dinya mah parawe. Kadieuna ke jam 1-an peutingnya ngarageus simpe. Sanggeus beres nelepon si Kosim guragiru indit deui Mang Prung numpak motor erekingna kebat ke arah Cimareme. Sedengkeun Jang Ardan terus balik ka imahna nu aya di Cipaganti. Moal salah eta jalma pasti nu geus ngabeulem ngaturuk toko aing. Tapi saha cenah anu nitah nanya. Geun lah keku aing mending diparabgeun ka Prabu Singkil. Kabeneran geus nyadak ka bulan mulu dieu teh. Kitu harita ceuk Jang Ardan sajeroning hatena. Peuting harita mah Jang Ardan jadi kapaksa nyambat Prabu Singkil. Sanajan can nepi kana waktuna. Tapi dumasar kana kabutuhan. Daek teu daek manehna kudu gerak cepet samemeh pasukan si Kosim ngaruksak Pul Elepna. Kapeutingnakeun haseup parukuyan ngelun ka awang-awang. Sedengkeun Jang Ardan mendek Kosila hareupeun parupuyan. Tepati lila seor jelegedeg. Prabu Singkil geus ngacegak di kamar bari mencrong. Sang Prabu terus ngomong. Ardan, tumben ilaing tanginas geus rek mere tumbal. Padahal kapan 2 minggu keneh ka bulan muludna oge, Ardan. Nyanggakeun Gusti Prabu. Ieu mah meungpeung aya we daripada telat jeung hese seperti juragan Ilham, Gusti. Alus Ardan tah leuwih hade kitu daripada ku aing diudag-udag komo menepi ka di dengdak mah kan repot urusanana si Ardan. Mangga Gusti Prabu, nyanggakeun ieu mah nyanggakeun. Ceuk Jang Ardan bari nyodorkeun KTP si Kosim anu meunang manggih tadi beurang di jalan teh. Geuning leutik imah potona teu jiga biasana salambar Ardan. Cek Prabu Singkil semunyureng bari mulak-malik nenjoan KTP si Kosim. Muhun, tapi da ari saleres nama saya kene eta najan alit, tapi lengkap tos aya alamatan, aya RT RW, aya nami desa, kecamatan sareng kabupaten, malahan provinsi aya. Tembal Jang Ardan bari seuri ari hatena mah. Oh gitu. Jadi moal nyasar hitungan meunannya. Alus ilaing pinter Ardan. Keun si Aki kusir mangka bakal ngajemput ayeuna keneh. Sabab asalna moal lila moal hese. Da geuning ieu mah alamatna lengkap. Geus ngomong kitu mah sang Raja Siluman langsung ngajorelat ka awang-awang ninggalkeun Jang Ardan sorangan. Jorelat celeng les. Para wargi sadayana
kacaturkeun rombongan si Qasim kaasup si Juma jeung si Bohim. Tiluanana Mariang ti Cimareme narumpak mobil ngajugjug ke arah Cikalong Kidul. Sedengkeun si Qasim manehna sorangan naik motor kusababan manehna mah jadi pangawasna jeung nyisir tempat anu rek dijadikeun tempat operasi aman atawa henteu. Si Qasim datangna teh pangheulaan ka Pulelep. Sanggeus ngurilingan jeung mastikeun kaayaan aman. Tepati lila jebul rombongan si Juma datang narumpak mobil. Nu saterusna mah diparkirkeun di tungtung garasi beh kaler percis jeung nu diparentahkeun ku si Qasim tadi beurang. Mad, ente bawa jaliken, ye, cicikeun bensina di beh wetan, sabeakna pokona mah, ancret-ancretkeun, ke disambung ku dewek di beh dieu ye. Ilaing Juma, cicikeun bensin di beh kulon, sabeakna deui, ke nyambung jeung si Qasim di beh kidul, ngarah tereh kahuruanana, ngarti? Cek si Boim mere parentah ka baladna. Siap Kang, siap. Cek si Jumad meh hampir bareng jeung si Juma nembalanana. Nu saterusna katayep. Si Jumad ngatayep bari mahe-mahekeun bensin tina jaliken ngurilingan sisi beh wetan. Lengkahna nu lalaunan hampir-hampiran teu nimbulkeun sorak saeutik-eutik acan. Sedangkan matana linghas nenjoan kasabudeureun tempat nilik-nilik bisi aya nu nalingakeun kamaranehanana. Waktu lengkahna nepi katungtung tembok garasi, mata si Jumad nempo aya jalma nu keur ngajanteng bari udud palebah mobil ringsek. Atuh reg si Jumad ngarandeg bari nyidik-nyidik ka jalma nu keur udud. Sedengkeun leungeunna geus siap nyabut peso balati tina balik bajuna. Nasahanya moal kitu anak buah si Bos Ardan mah. Tapi geuning jiga si Qasim pan eta teh kunaon posisina aya di dieu. Hayang nyaho rek disampeurkeun manya si Qasim teu ngartieun ngadon ngajedog di dieu. Ceuk si Juma bari nguliweun katukangan jalma nu disangkana si Qasim. Sanggeus ngarasa yakin timbul niat jayeulna pikeun ngaheureuyan. Awas ya, direruas ku aing si Qasim, cailan ku aing setumana. Kitu ceuk si Jumad, bari curugna siap nyolok cangkeng si Qasim. Tapi hanjakal acan oge curugna antal kana cangkengna. Na atuh ujug-ujug les. Jalma nu disangkana si Qasim teh ngadadak leungit ngiles atuh gebeg. Si Jumad kacida ngagebegna. Sapada harita bulu pundukna ngadadak nangtung kalayan bari jeung culang cileung. Si Jumad kentak indit. Tapi karek-gerek lompat ngabecir kap. Leungeunna karasa aya nu nyekel lenyap. Si Jumad ngalenyap keur masieun kari-kari ayeuna leungeunna aya nu nyekel. Atuh rarasaana jadi lelenyapan teu puguh. Sanajan bari jeung tegang si Jumad ngalieu. Pas ngalieu ana breh teh katenjo pisan gigireunana aya makhluk anu beungeutna aya dua. Kajaba pikasieun teh irungna panjang jiga si dewala, matana herang mencrong ka dirina. Punten ari ilaing Qasim atanapi Juma jujuring. Cek si Jumad ngagorowok bari ngaberetak lumpat. Rarasaanna mah lumpatna teh tarik pisan. Jaba asa geus jauh tapi barang ngalieu tetela masih di tempat eta keneh. Jadi lompat di tempat
malah ketempo pisan jirim si beungeut dua keur nyengir nembongkeun huntun anu rangeteng. Ampun jujuma jujurig ampun rig euy ampun aing sieun ieu rek sabot keur gogorowokan kitu sat cober si Juma direngkas atuh gadebut sapada harita si Jumad nangkuban tapi teu lila gentak si Jumad hudang deui bari tetep cecileuweuhan rek kabur ngan hanjakal sukuna direngkas deui malah masih makhluk beungeut dua teh kadenge seuri bangun anu segema. Lucu euy ilaing manusia komo yeuh mun di dieu yeuh cek si Jurig bari morosotkeun calana si Jumad tapi pret si Jumad babay hitun atuh Jurig teh jadi nyengir jiga embe ngasin terus kukurutus bari ngadupak si Jumad cebrot wadaw sapada harita si Jumad ngagoak dasar goblok sia make jeung muak sagala leuheung mun teu bau kancing calang sia Jurig kitu harita kukurutusna si Jurig siluman ngagubragna awak si Jumad tangtuna ngagerwahkeun ka si Juma anu keur tonggoy mahekeun bensin aya naonnya maknya ririwa mah eta meni ganeng kitu si Jumad cek si Juma gancang mariksa ka tempat anu cikeneh kadengena aya nu ragrag ana breh teh sing horeng si Jumad kasampak geus nangkarak bengkang bari calangap matana morotot mat aya naon mat euy hudang mat hudang cek si Juma jadi panik dumeh nempo baladna ngagoler teu bisaeun ngomong sabot keur panik kitu selangseng kaambe bau minyak cap ikan duyung meni santer nyocokan liang irung atuh si Juma harita keneh oge jadi nyabakan bulu pundukna nu karasa kandel jeung harudang wah buah-buah aya Jurig ieu mah euy asa beda rasaan kieu moal siluman mah kitu mangkaning juragan Ardan katelah jalma nu munjung ka siluman cek gerendang hate si Juma bari tetep ngagebig-gebigkeun awak si Jumad nu saterusna Juma keur naon ilaing Juma peting-peting kieu aya di garasi batur Juma awas mun kumawani macem-macem dicekek sia ku aing Juma cek eta sora tanpa jirim ka si Juma anu keur ngayak-yak nangkep si Jumad anu ampun gan ampun nganukur sakitu ucapan nu kaluar tina lisan si Juma bakat ku soak-soakna wah teu bisa ampun sia sameme aing nyaho pamaksudan ilaing deuleu Juma sambung si makhluk tanpa jirim bari cedak najong kana gado si Juma satarikna nepi ka mecreng wadah ala ieu mak ieu gado nyengsol mak tolong mak cek si Juma humaregung bari nyempod na juru tangkal cau sedengkeun sora seuri kadenge gigireun pisan ceulina si Juma beuki soak komo sanggeus ngalieug mah kusabab nu seuri teh ngan aya huluna wungkul Juma ilaing kasep oge gening Juma kadieu kitu cek si Jurig hulu bari
celengok nyium ka si Juma. Atuh koceak si Juma ngoceak bari ti buburanjat lompat. Jumat tolong, Jumat tolong, cek si Juma bari belenyeng ninggalkeun si jurig hulu nuker lalenggakan seuri. Montong kabur sia Juma, sambung si jurig hulu bari rikat newak si Juma nu can pati jauh. Kap si Juma langsung nyorowok teu bisa hoja, jangtungna ngekeder kawas kuda lumpat, tapi leungeun jeung suku taya kakuatan. Ampun gan, ampun ngan eta bae kecap anu bisa kaluar tina sungut si Juma kusabab awakna kaburu manten dialungkeun. Peuting harita langit disimbutan ku mega beureum, angin ngahiuk leuleus tapi ngandung rasa aneh. Si Juma nu tadi dialungkeun kiwari geus ngajeng jehe hareupeun si Bohim. Balawar guprak. Ngalayangna awak si Juma ragrag nepi ka hareupeun si Bohim. Atuh sapada harita kaayaanana jadi kacau. Komo waktu nempo si Bohim, nempo si Juma calawak bari jeung teu bisaeun ngomong mah kajadianana tambah hareugeun. Juma. Kunaon ilaing? Sanu ngalungkeun tente Juma deuleu? Tanya si Bohim tapi keukeuh. Si Juma ngan ukur molotot tanpa ngaluarkeun sora saucap oge. Sabot keur panik itu ketruk ditungtung jalan anu poek kadenge sora ngetrukna iteu dibarung ku ragegna anjing nu nuturkeun ti tukang ngeunana. Sedengkeun si Bohim kayanana beukit tegang waktu muncunghul saurang aki-aki bongkok make iteu kaluar di jero merdongna poek. Tetela ngan ukur aki-aki bongkok peot. Anas aing geus sieun. Rek gawena naon cenah aki-aki peot tengah peuting aya di dieu cenah mun molor ka ditu geus baut anu mah. Cek si Bohim jadi teu tulus sieuna. Dumeh nu datangna saurang aki-aki. Nusa terusna sanggeus deukeut si Bohim nanya ka si aki. Keheula ki, keheula ulah wakaliwat euy. Rek ka mana ongko tengah peuting kieu ngadon ngulampreng ka tempat ieu ki? Aki mah keur neangan jalma nu ngaran Bohim urang Jimareme. Tembal si aki bari tetep tungkul jika nyumputkeun beungeutna. Sedengkeun pikeun si Bohim tangtuna jadi ngagebeg jeung ngarasa heran ku jawaban si aki-aki nu aneh. Rek aya perlu naon kitu ki neangan si Bohim ki? Tanyana bari semu tegang. Ari perlu nama rek dicekek bongan geus gumawani boga niat goreng kajang aradan. Kajaba di eta geus wani meulem tokona nu aya di Cipaganti. Atuh barang ngadengi jawaban kitu ti si aki. Kaheran si Bohim beuki nambahan, tapi najan kitu manehna teu ngarasa sieun dumeh nu ngomongna oge pantar aki-aki ieu kitu pamikirna. Emangna wani kitu ki ka si Bohim? Pan manehna mah preman ge. Lah teu paduli agi mah rek preman rek permen rek jagoan hayang nyawe rek dilawan gua agi. Yo ki sing hayang nyao aing pisan jalma nu ngaran si Bohim ki. Sok sia kumaha wani keneh teu ki? Tembal si Bohim bari nepak dadana. Disangkana si aki rek sieuneuan. Tapi kanyataanana
di luar sangkaan kusabab jeung sieun mah daripada sieun masih aki kalah kanangtang atau si Boim jadi ngamuk. Dasar aki-aki edan, rasakeun ye si aki peot. Ya. Cek si Boim bari rikat najongkeun sukuna rek ngajejek cangkeng bongkokna si aki. Hiu. Plos. Koloyong. Si Boim jadi ngoloyong kusabab kabawa ku tanagana sorangan dumeh jejekanana ngaplos. Kurang ajar sia, dasar aki-aki 7 murun sia. Kitu cek si Boim bari kentak nonjokeun peureup buleudna ngarapuh ceuli si aki. Wuet gilak jebret. Bangkieung. Nu kadua kalina si Boim ngabangkieung. Kusabab serangan balik si aki seperti kilat ngaruntuhkeun gerakanana. Nagunaon gitu nepi ka jajari jegan gitu keur mabok beunanya jang. Cek si aki siluman bari tetep tungkul padahal si Boim amarahna bener-bener geus muncak. Sial rasakeun si aki peot. Ya jeleng si Boim loncat bari ngagorobok ti barung ku ngababadkeun suku jeung paneunggeulna but-bet ka unggal madahap. Wut bet. Tapi anehna hiji oge seranganana eueuh nu meneran kana sasaran. Seolah-olah peureupna ngan ukur ninggang kalangkang. Lila kalilaan mah si Boim jadi ngahegak, tanagana jadi kakuras. Ambekanana renghap ranju. Nu saterusna plak kejebluk. Si Boim jadi ngajengkang, matana buncelik. Komo waktu nenjo awak si aki nu tadina bongkok teh jadi campleng sedangkeun beungeutna nu tadi tungkul wae kiwari cengkat ngan hanjakal si Boim kalah ngagoak kusabab geuning beungeut aki-aki ceples pisan jeung beungeut manehna. Saha sia jurig make nyarupakeun beungeut aing sagala saha sia kitu harita cek si Boim ka si aki. Tapi si aki kaburu manten nyabetkeun iteukna. Hiu jebrot. Si Boim ngarahuh dumeh carehamna ka babuh. Nu saterusna jeleng si Boim ngagajlang deui di barung ku serangan matina. Wut terus. Hanjakal si aki geus eueuh manten di tempatna. Dasar jurig kamar inditna cenah teh. Kitu cek si Boim harita bari luak liuk kaditu kadieu. Tapi sabot keur kitu cos kana cangkengna karasa aya anu nojos nyolok atuh sapada harita gurubug si Boim gugurubugan. Tetela teu sabaraha geuning wawasen si Boim teh. Atuh pikeun si Boim waktu ngadenge omongan kitu manehna jadi tambah teu sadar kana kayaan. Nu matak harita kene oge si Boim langsung nyabetkeun bedogna anu nang nyabut tina cangkengna. Wuut tapi kap leungeunna anu nyekal bedog teh nu saterusna ditewak. Nu saterusna awakna diputerkeun jiga kolecer. Wut jebrot. Si Boim akhirna mangakoler teu walakaya bari gegerungan. Kajadian teh kacida gancangna awak si Boim nu tadina kuat siga banteng kiwari ngakoler taya daya upaya. Getih ngocor tina irung jeung sungutna bedog nu tadina dicekel ngajeplak jauh kana jukut. Sosok nu tadi nyerang si Boim mimiti nembongkeun wujud aslina. Huntuna ngajontor. Mata hideung wungkul taya bobodasna. Buukna panjang siga akar anu baseuh ku leutak. Eta juri mangrupakeun makhluk kukutan Juragan Ardan alias siluman Gunung Girimanuk.
puas aing ayeuna mah ye puas. Kitu cek eta siluman bari ngacorelat indit kabeh kidulkeun. Para wargi sadayana kacaturkeun harita si Qasim anu mantau titungtung beh kidul. Dirina ngarasa bingung dumeh geus aya kana sajamna baladna nu tiluan can aya tanda-tanda nembongkeun diri. Nakamarana ieu mangkluk teh asa lila-lila teuing digarawena teh maknya tepi rage ngawurkeun bensin teu begung mah. Ceuk si Qasim ngagerendeng sorangan tepati lila cungung kuk kuk cungung kadenge anjing babaung percis ditungtung beh kaler di barung kuramena sora sepatu kuda. Ai nagening sadaya kuda sagala mainnya delman mah kitu. Tapi da di daerah ieu mah asa tara aya nu mawa saldo. Alah saha atuh nya euy, sambung si Qasim bari matana mah mencrong nyidik-nyidik ka tempat anu poe. Nu saterusna kareke mencrong ka tempat anu poe. Nah atuh ari keur kitu ujug-ujug ulu waktosna kabujang seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.